barudak kamarana ya nih tisen lembur barudak mah di jalan tenang ka dia sakedeung deui ge tungguan we tenang cai mah ieu geus aya tangke tinggal minta ka barudak tambahna heeh jang ududna kitu jang kopina ke minta ka barudak maneh nu minta nanya Assalamualaikum. Salam. Mang, kopi mang. Kenaon? Kopi hidang jeung budai. oh Budai. kopi hidang hiji Kopi hidang hiji. Ulah pakai lila kade. wah tenang Ada yang tere pokokna mah ya. cuka ya kade ngenyona bro cager lancar. Aduh, ini geus garunduk kieu euy. Pasti marana euy. Usaha tuh. Hasil tapi hasil atuh ladang naon ya? Ladang naon? Urang mah ladang mau pae. Ieu mah. kepanggih ka di ku ieu mah Aya trikna tuh aing mah nyerong parege. cair atuh Cair tenang duit mah aya. Ya. kurangnya boga carita aing boga uang pedegong kebon kaduna lega rakaraku aing anjing di res Cair. sok bisa rek suman mah tah urang Cair ti dia. urang dagoan ti tadi duit bukan tuh Aduh aing mah bau pare. Maladak ya mah euy. Bau pare. aing ek wah yakin bau pae baru kalian duit tuh ieu aing nanya bukan duit duh cair euy ya euy duh asup ka si aing nah diasupkeun lain ngeluarkeun duit kumaha ini maksudna boga nih Yang dicek meh keluar mancing nama mancing normal nggak wadul ya mah nya. Tapi kan bae lah pandai trik ieu mah meh keluar ningan duitna ya jang kopi jang kopi jang Nah, kopi tah. Ya kopi yang. air minum Hah? air minum Rasa hoream kopi mah euy. yang nang Bican mah ieu mah yang geus bogo aja tah. anjing ya baru udah kasalah enak euy mau batu warung orang ya ieu mah nah ning laporkeun wae kitu ya ka petugas barudak yo singgah nya ya reka sok man sok. Wah. Yo, baru rengseng tuh di warung atau mubah dagangan tuh. Udah rengseng gitu mah ngeganggu. Siapa? Baru lah. Nyang orang itu apa sesana? Oh no, bila aku petugas mah perlu apa urunan? Ya. Hayang enggak amankan yo. Ya amankan. Siap. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apa? Anak gua cangkeran. Benar. Di abah yang menurut. oh ari teh Mang Angsa Aisyah. Mang Asa kumaha Mang barudak teh Sebenarnya ada minum-minuman di warung Esa Nelson. oh di warung Nelson Ya. ke Mang barudak ku abi ke rek di telepon Ya. Sina kumpul ka dia. Mang Asa sebagai pengamanan luar biasa selaporan. Laporan diterima. Silakan kembali. Anjir, baru udah kayak naon ya. Ngerakeun pisan. Telepon kurang masih nak kumpul di dia. Ngerakeun. Nu laporan jenderal Angsa deh. Kang Ujang telepon komandan. Sok angkat. Angkat aku angkat. Sugande atuh. Halo. Halo. Mana di mana eta? Bos, orang teu perlu apal. Mana di mana? Datang ke song urang dia. Urang aya obrolan. Kabeh yang barudak. Oh, mohon siap Kak. Mohon siap. Mohon dongkap. Mohon mangga. Rasa ke aing datang ke dia. Nah, ada buan aing lah. Nah, curiga ieu teh. Merebun geus siga nama ieu tina nada-nada nama ieu teh. Saya tambah.
Pencairan ieu euy. Sigana mah cair deui bae ieu. Wah, ulah percaya kitu-kitu bae euy. Aslinya sugan we atuh mere. Kurang ka ditu mah. Tanya tambahannya. Nya sugan we. Sugan. Kadi itu bae. Kan itu aya na. Menang bonus atuh. Yuk sabarkan yuk menang bonus teh. Mana di saung? Heeh, di saung paling nu tadi. Yuk. Ayo. Sugan we cair ya. Ulah percaya kitu bae euy. Waalaikumsalam. Sehat. Bang, Bang. Mana anak balai mana nih? Bang atuh. Alhamdulillah. Ada rumah ini tuh ya. Di warung. Pak. Biasa terus ngaropi itu aku mau budak murah ya. Ya sarolacan. Acan salat Acan salat pulang. Itu lu teleponan tadi yo. Tah, eta anu salah. Ese mana mah dinampak masalah urusan ibadah teh sulit. Tah, barudak. Diundang nak ka dieu maneh kurang. Ade, ulah salah lain di bunga. Aduh aing. Sabenerna mah lain. Icing aja dong teporot aja aing. Hah? Icing, ya tepokan. Namun aing keur kieu berarti aing keur emosi. He, Icing. Icing macam mana? Apa mun urang emosi? Icing. Aing teh sebenarnya mah aya patugeunah kamararan teh. Dangar aya nanaon mah. Oh, anak buah nu salah tetap komandan nu disalahkeun. Kurang ti awal kurang kumaha geus ngaromongan kamararane. Diajar bala leuner. Diajar. Nuju arek bener. Kurang teh kalaporan ku Danton Hansip anu arana angsa-angsa gitu. Angsa mah dasar aya. Letik-letik jelema teh. Asa. Oh, eta alsa. Ceunah maneh nyieun ulah di warung Nelson. Benar eta? Tuh nya kur ngopi hungkul nya. Ngopi hungkul. Tapi laporan ke urangna kieu. Datang teh. Lapor. Komandan. Anak buah Kaujang Kerod rarengseng di warung Nelson. Meja ieu mah. Cenah maneh ngararinum minuman teuing naon jenis nama. Apa benar? Saeutik yang nginum babal. Oh, laras. Aku be. Aku. Jujur. Dengekeun aing. Patungan. Ya. Ulah sakali-kali dia maneh ngulang seperti itu. Kurang kumaha ka maneh geus mamatahan. Tinggalkeun hal-hal anu negatif itu seperti itu. Teangan hal-hal anu positif. Nu sakirna manfaat jang diri maneh jeung jang balerea. Kade, urang teu miharep mararane lamun dina panglalajonan hariweuh anu dipicu mulana tina mabok. Terus kade deui maneh? Ulah nyieun rese sabab maneh pengikut urang. Urang ge geus tobat seperti kieu. Urang geus berubah seperti kieu. Naon kunaon maneh kalah nyieun ulah seperti kitu. Terus maneh ulah wani-wani deui. Mode urus-urusan main awewe. Anu urusanna komo boga salaki. Ya, tepo aing. Tepo aing. Kata apa maneh? Tepo. Aing geus teu hayang urus masalah awewe. Teu hayang. Mun maneh apa? Kunaon aing geus ngomong. Awewe nu urang pernah dibobohan lamun dibawa dua toronton ge moal ka bawah. Matak aing mah geus teu hayang sama sekali. Nu geulis ge jika nu butut. Nu bahen oleh ku aing mah dianggapna neungeus peot. Teu hayang aing urusan awewe mah. Mantap kurang memberikan contoh ke maneh masalah urusan awewe lu artina nu kumaha ge sarua eta bab awewe dengekeun Acel aing keur ngomong tentang masalah bab awewe da maneh teh barudak ngora komo lamun maneh teh baroga pamajikan ulah wani-wani ngahianatan urusan ka pamajikan komo pamajikan ayeuna tekang tekeng ladang usaha komo aya kasebutna ladang nganyuk bank emok jeung naon PNM kusia kalau dipake bobogohan eta teu waras contoh aing lajan pamajikan nganyuk bank emok jeung nganyuk PNM ge digunakeunana dina hal anu matak berguna
bagi keluarga terutama bagi nusa jeung bangsa mata bab awewe awas contoh aing ya lamun maneh ngaku kene ka aing sebagai komandan hirup urang perjalanan urang ku maneh tuturkeun Kardi lamun nempo nu geulis anggap putut mun nempo nu bahenol anggap pewot kos urang jadi geus teu hayang bae ngalirik masalah awewe mah loba na awewe mun kitu mah teu hayang urang geus awewe mah urang mah geus embung jadi lamun bahasa mah lain eueuh nafsu ya saya nafsu mah aya ngan nempo awewe saja geus nafsu mohon kumaha dihapunten pisan dihapunten pisan malah madulang-ulang deui. Nah, terus kieu kan ku urang dimaklum ya dina masalah eta tapi tetap dina persatuan urang aya anu disebut sanksi hukuman nah hukumanna aing mah ngahukum nu loba nu biasa we sok maneh reungeun siling jawer maneh ka dieu ka dieu balik deui sok sing tarik Anjing, enggak usah mau ulah tarik-tarik teh. Tahun saya lihat tahun nyeri. Kira ari jelema. tahun pi Anjing, micik ka mana tong jadi pasya aku sabab ieu geus terjadi maneh di jawereun geus nyeri maneh ciri teh ka jawernya maneh kudu nurut karena instruksi urang sebagai komandan pusat maneh aduh pusat mah tadi setuju ya mah push apa ya. Guru pusat maneh Setuju ya mah yo. guru pusat ini tun bae sok sabaraha ya bisa sok pokona kumaha cek urang oh Hiji, sing waras hiji. banyak gitu Itu yo ayo eta mabok ka hayang maneh Dina sing benar Hiji. oh urang memang enak kerja di ustad ya tapi dina hal nu kieu mah urang karena ustad di preman da urang teh ya ujang kerot teh ayeuna teh neangan jalan mah bener sing bener Geus beureum jeung ripuhan. Hiji ripuh. ayeuna barudak eta sing jadikeun henteu lamun sakali-kali deui maneh berbuat seperti itu hukumanna bakal lebih berat geus geus mah urang geus dihampura ya kade sing inget maneh bab awewe terutama na eta mata kiri penyakit ulah sakali-kali mamawa awewe kumaha awewe itu bener komo ngarayu pamajikan batur guys urang dihampura sok ayeuna bisi maneh arek baralik da kata pemaneh pararuyang kawas geus tepi ka imah uyang nang eueus mararani terus salat yo guys baralik oh dihampura urangnya awas pampana siap mecel siap pemimpinna awas sekali-kali awas terang ya kade ya bisik ya ngarampel sih ya bahaya robat teuing jigana ngomong saeutik ke henteu ngomong saeutik keuning ngobat ngarampelan tuh lain euy diomongan Mang Ujang asli kumaha meni jerejeus teh kana hate asli aing mah yo maneh sih gara-gara marah itu percaya udah ngapain baik mah tadi kapan tadi mah teu kontrak ka laporan we ka komandan Angsa oh heueuh eta Angsa tadi teh urang jeung si Lupi asa namanya Lupi urang tadi nempo di jalan Ujang teh bari itu aing geulis aweuna teh percaya gitu-gitu bae tuh tadi buktina cenah tadi kumaha tadi nempo di jalan nempo maneh nempo di jalan tadi bari dituturkeun ku awewe bahayanya halus aweuna di mana di jalan katonggokeun paling di saung jauh di saung nya cai ngaranna ucing mah karena ucing mah terus manggil paisan pasti dicaplok bae geus ieu mah keur mecel deui bae ditonggo geus aya mah yang disusul ku urang sana rek milu sing meni susulan ayo milu mah geus aya mah diintip ketonggo jang diintip Sieun tenang aya aing tenang ayo mama cukup tiluan lo banting ayo we tiluan yuk tuh angkat urang ya aing Nyeros ke bapak teh tadi teh Ente
Kunaon teh nyari? Ada ka dia iya tuh. Mun ka mana kakara nyarios ka bapak. Suka nyarios bade ka Henteu. Neng. Terang teu lautan Pangandaran jero Terang jeronya. jero. Eta teh langkung jero keneh perasaan akan Neng. Aduh ya Allah. Ieu si aku naon dia kok bae wae. Aduh. Neng cantik Neng. Nya tuh awewe da geulis mun laki da kasep. Si Aa Saupami gaduh hubungan sareng Neng tiasa teu? duka. Neng tos gaduh ka bogoh teh acan? Tacan. Alhamdulillah. Tacan Age- 10 maksudnya. Aduh. Seueur abi mah babaturan. Neng, matahari meni terang ya, Nuhun. seterang hati ya, kan Neng. Aduh. Si Aa ya Allah. Neng, gitulah, malum Neng, ama preman kampung ya, dina ngarayu teh, malu-malu tapi mau. Neng, rambut Neng ini saya. Saya tuh udah panjangnya. Kami diuntun ku ya di damel seling PTO tiasa. Aduh ya si aku naonnya euy. Neng. Kieu Neng teh da ngarumaoskeun jami teu leres Neng. Tapi nuju diajar leres ya teh. Oh. Nya intina leres-leres teh gaduh perasaan kan Neng. Sugan teh bade hidup lebih baik deui gitu. Baik Neng. Di ketika Neng sareng akan lebih baik. Itu Neng da kehidupan jalmi nya Neng ya. Oh. Sok terkadang gitu hari jodoh mah mun sebut mah jodoh mah hitut kok jorok Neng. Jodoh mah kotor. Mohon hitut hilap Neng jorok gitu Ari alim-alim ge ari jodoh mah mohon kumaha deui. tapi Neng kelihatan wajahna malu-malu tapi maunya Entu geus wae. biasa Neng. Biasa. Emang Neng teh ngaraoskeun gitu perasaan akan Neng kesekedes kumaha. Duka tah. Neng. Biasa ngarokok Neng ya? Mangga. Grogi Neng. Mana we teh? Neng teh statusnya teh janda gitu ya. Oh, kena buk abi pirang. Janda pirang. Pirang Neng. ya. Luar biasa sih Neng. Tidak bosan-bosannya menatap wajah Neng. Aduh. Bagaikan menatap bola anu kamari diangge timnas Indonesia Neng. Ting. Hari Neng teh, bumi teh di mana? Abi di Ciamis. Ciamis Neng. Nuhun. Di Pangandaran ya. Caketnya. Tah pami ngajodoh teh nya di Pangandaran berarti ke Ciamis. Nuhun. Alhamdulillah Neng. Sawih ti dia kayak bade nyaros ka bapak kumaha Neng tos pertemuan sareng Nya duka. Mangke. Neng dicatetnya nomor telepon tapi tinggi dina HP dina hati Neng ya. Aduh. Kumaha tuh aya ngehubungan kumaha mun cetat kana hate? Si Aa. Tas kan HP ke Neng jadi Mohon. melalui batin Siap, gitu. siap. Melalui batin Neng. Ngerokok wae si Aa. Udah bosen-bosen ngerokok. Da kumaha deui Neng. Da pembuat mah suka ngarokok terus ngarokok. Rokok wae. Engke lamun pabrik rokokna tutup kumaha tuh tak arek ngenyot naon? Ih, gampil Neng. Kami pabrik rokok tutup. Nginyotan. Iya mah. Jadi akan langkung simpel Neng. Jadi pabrik rokok teh aya. Jadi ari rokok makan kada dipeser, pami ngenyot. Jadi meserna sekali. Engke lah, engke Oh. cuang ulah ditutup we ulah ditutup. Oh.
gitu neng, punten aja neng. Penting. Kayaknya neng pertemuan di awalnya grogi, tapi bahagia oge hati aneh. Ketika enak penasaran neng gitu. Aduh, luar biasa neng. Kadang gitu neng hari perasaannya, kurang teh enak di jalan sepintas. Hari terus ngajodoh gitu ya, kan saya gitu kan. Masuk hari sini ya teh neng pangna ngajak neng ka dieu teh nya. Sanes berarti naon neng. Supados teu aya nu terangeun. Gimana? Gimana nya euy? Mana euy? Anda paling motor dia mah jauh. Lah anjing bating mah keur ngopi teh. Duh aing mah euy. Maneh heula ceh heula nya. Ada jelema mah euy itu sanu apa? Ulah husnudon kayak datang mah keur ngopi. Di mana ceh? Mana cing banget. Kurang heula di sok. Kela urang heula heuh. Mongklok. Bang eno ceh. Cicing be yo. Yo mending orang heula. Heula be. Lempo aja tuh. Mending mumplu anjing. Mang. Saha eta? Sifat anak, sifat anak. Sifat anak. Si Amin itu, benar. Ternyata sifat anak. Sifat anak nih. Anak di Ciamis, itu kan kayak rencana teh, kurang teh. Udah dia mikir. Ya salah. Rencana teh ya sifat anak dibawa ka dieu teh, ya itu. Kurang teh dieu teh jam dagang. Jam dagang. Jadi dieu teh sifat anak kurang teh. Nah, sina di dieu sina dagang. Itu sifat anak teh. Sifat anak. Dari sifat anak. Wah, percaya di mana? Itu itunya. Percaya di mana? Sifat anak. Sifat anak. Ayo nama mending tanya. Sifat anak. Sok. Sifat anak. Neng. Di mana? Oh di Ciamis. Bener di bari dagang. Urang teh mamatahan maneh. Meninggal. Bener teh. Aduh, teuing. Lain seperti pun Ya, urang bukan kabar. Ya kieu euy. Karena sabi geus nudon paketu Aduh, gelisna euy. Teuing gelisna. Itu gerak. Ning dia nyebutna AA. Mah eta mamang tah. Gelisna. Aduh euy. Halo, Assalamualaikum. Aduh. Kunaon, Pak? Mohon atuh. Mohon ke HP euy. Aduh, di telepon. Ke mana nih? Abi nya. Oh, ini. Mohon lo, hati-hati di jalan. Ayo. Oh, gini nyebutna AA. Kumaha eta mang? Ya, Digening AA itu bari mulang. mana ulah sudo. Dia budak teh kan ya. Sifat anak teh kecampuran Jawa dulu urang teh kawinan ya. Jadi ngobrol teh badeo. Jadi mamang teh dianggapna AA. Kita ceknya ada ulah salah. Jadi orang ngomong ke maneh tentang Kelah tina huruf M jadi kana A mah ada jauh. beda. Ada sih jauh. Ya bahasa Jawa Iyalah, jeung ya. bahasa Sunda ya. Jadi ari di Jawa mah AA tadi sangat mamang. Gitu. Kade disangka mamang. Oh disangka mamang. Alo itu teh alo, anger ieu mamang mah gitu. Ari urang mah maklum kan ieu mah maneh bisa salah sangka ya. Heeh. Ku sebab posisina urang geus ngomong ka maneh teh kan sina balenar. Heeh. Lain urang teh bener ieu kade. Ulah salah geus lah ayeuna mah ulah dipermasalahkeun ya. Ulah dipermasalahkeun. Tetap
maneh kudu bener-bener ngikuti omongan orang. Da bener mah karasa mah jang maneh ieu. Jang maneh ieu, jang maneh ieu. Kade. Jadi suujon. ulah suujon. Maneh maneh jarang ulin ka Jawa. Jadi di Jawa mah aa teh mamang.